Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pamirsa sadayana, alo sadayana. Sampura sunun wilujeng tepang dangu deui sareng emang di Jomantara melalui saluran channel YouTube di ieu galura di ieu channel kitu tah pamirsa sadayana. Kiwari emang bade neraskeun lajengan dongeng Sunda anu kumbang dipedar anu nuju digarap dina serial atanapi dina carios ngadu teluh kaliana kileuksa. Sakumaha dongeng anu tos dipedar dinten kamari dinten kamari kumang ditunda ieu dongeng kiwari urang lajengkeun deui lajenganana kumaha tah saterasna ieu carios dongeng. Sumangga kanggo pamirsa sadayana anu satia satuhu manco di galura di ieu channel dina ngantos-ngantos di pedarna ieu dongeng. Ieu dongeng kiwari bade dilajengkeun supados terang kumaha kelanjutanana ieu carios dongeng. Pamirsa sadayana di mana wae ayana, di mana wae linggihna mudah-mudahan ieu acara dongeng salaku kabudayaan sareng kesenian Sunda urang tiasa ngiring ngareuah-reuah dina ngamumule kana kabudayaan Sunda mangrupakeun dongeng Sunda. Oge dongeng Sunda ieu mudah-mudahan sing janten panghibur kanggo pamirsa sadayana. Mudah-mudahan upami pamirsa kahibur supados ieu hapunten pamirsa. Tiasa janten amal ibadah kanggo khususna kanggo Mang Dedi Mulyadinata anu atos ngabantunkeun ieu dongeng kanggo kehiburan pamirsa sadayana anu mika cinta mika resep acara dongeng Sunda anu dijuru dongengan ku almarhum Mang Dedi Mulyadinata. Mudah-mudahan ieu dongeng res-res janten hiburan kanggo urang sadayana sehingga tiasa janten pahala tiasa ngocor ka alam barzah di mana Mang Dedi Mulyadinata tos mayunan urang sadayana ayeuna nuju aya di alam barzah tiasa kabantos ku amal ibadahna. Amin ya Allah ya robbal alamin. Pamirsa sadayana mangga atuh urang lajengkeun ieu acara dongeng anu mana dongeng ieu teh dikarangku kileuksa selaku pangarang dongeng anu atos buhun anu atos kakoncara atos dikapungkur kitu tah. Mudah-mudahan kileuksa dipaparehan kesehatan, mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana, digampilkeun sagala rupi cocobi sareng urusanana. Oge urang sadayana oge mudah-mudahan digampilkeun sagala rupina ku Allah Subhanahu wa taala dina cocobi sareng sagala rupi kahirupan di alam dunia ieu. Mangga atuh pamirsa sadayana sapados teu nyangkolong kana waktos urang pedar ieu carios dongeng ngadu teluh. Terasan dongeng anu kamari ku Umang dikantunkeun sok geula kaparayun geura maralanco dina hapena sewang-sewangan. Prung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampura sunun. Mudah-mudahan wargi-wargi Mang Dedi, baraya-baraya Sunda, saantero jagat aya jenah sehat terpanjang yuswa. Mangga kiwari urang sami-sami Bandungan deui lajengan carita nu kamari katunda ayeuna bagian ka-35. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian anu ka-34. Pedaran Mang Dedi kebekat wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam peuting. Nyatana masih ngulibek di ujung genteng bawahan Surade. Harita atuh Jang Astam sareng Bisumini oge disamah kasemahan ku hiji tangtungan awewe dibarengan ku anakna ngabudalkeun kanyeri hatena ka Yang Astam. Kumaha tuh para pemirsa lajenganana ieu carita tanggung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam di peuting harita, jangkrik-jangkrik reang di sarada di bibir imah, hawar-hawar kadenge sora ping jelegur bebuhan deket kat lautan. Sedangkeun di imana Ibu Sumini mah atawa Bisumini harita teh aya semah duaan, nusa urang budak keneh nusa urang deui geus sarada umuran. Orang si mana horeng arek menta jihad jeung ubar cenah ka Astam. Malah harita pok atuh eta semah mamitian di ngomong bari mencrong ka Jang Astam. Punten we atuh bibi teh asa karagoknya ieu teh ai tos gaduh putra teu acan. Cek eta semah bari neuteub ka Jang Astam. Lah can abi macam kaduh budak mun kitu mah atuh ece we ka abdi teh tuh nya saya kitu ge. Cek Astam bari jeung nyarenge tah ayeuna kieu geranya ai ece teh sedih nalangsa asa jadi runtah jadi leledekan jalma rea tegas namanya dihina we ece teh dianggap cocokan tah ayeuna ikhtiarah yang salamat kumaha we carana mah mun tiasa diresmikeun nya diresmikeun mun tiasa disingkahkeun nya hayang nyingkah eta jelema teh pokona mah asa ece bebas we tina bang baluh batin tah sakitu karepot ibi teh i mugi we sing hawatos atuh ka ece mugi kersa nulungan ka nu tunggara keun minangka imbalanna mah ece teh bade ikhtiar we kumaha bae carana asa ece teh salamat teh ulah di ganggayong kieu. Adeng kitu harita Jang Astam teh dipikeun ka ampir nunutan bakat kulila teh Bandungan omongan semah teteh lah anu ngaran Asia teh sumanget pisan ngomongna nyaan hayang ditulunganna teh tepikeun ka teu euleum-euleum bruk brakwak cabalaka ka Astam rek gorengna rek alusna didongengkeun ka Astam. Ari Jang Astam bingung teu mangitungtung susah nu taya hinggana. Naon sababna? Sabab da manehna mah teu bisaeun ngurus anu korar itu. Anu geus oge ngan ukur ngubaran kasakit, ari ngubaran nasib mah asana teh berat. Nu matak ngahulang we sajong-jongan mah bari ngusapan gado. Kumaha atuh? Ai karsa nulungan ka ece lanan heula cenah ade teh bingung ece di mana linggih teh di Padabeunghar Sukabumi Ujang. Oh kieu cenah ieu abdi teh jadi bingung saresna mah
Ari nulungan manya anu kitu kanu ki oge hoyong abi teh. Da laras sawatos ari kitu carana mah geuningan tapi da apa sagadu bae oge kedah aya jodona, aya hancenganana. Nya kieu ge ceuy nya ibarat motongkeun hiji barang. Tangkal kai gede mah meureun ku patih beda. Jeung awe cukup ku bedog oge megatkeun bola mapan benang yeuh apan ku gunting. Tah ieu ge kitu asana perkara salera teh kalebot abot keur abdi mah. Nah sababna jang margi abdi teh teu terang elmuna kana urusan kitu. Nah kadah kumaha mereskeun abdi mah bingung ceu. Jang Astam beri namprakeun dua dampalingena. Nah kumaha kitu jang ses kumaha asana mah aneh. Aya nu nutulung persoalan kitu. Kumaha tuh merekeunana da asa-asa pikeun abdi mah ceu. Cek Jang Astam terang-terangan we teu bisa cenah da memang pikiraneun atuh. Ai atuh ceu teh geus berka ditu berka dieu ieu geus beak dengkak cek dengkak teh mah ieu tiar teh dukun mang dukun ngaduk-duk. Jampe mah jampe teu aya nu teu rak. Tah ayeuna pamungkas nyuhungkeun sendata pitulung we atuh ti. Ai teh mun teu hasil ku Jang ai teh ai teh rek mebruskeun maneh we ka laut ceu mah. Cek eta semah daria ngomong teh panon katara ngembeng rada gugulapan katojo ku cahaya lampu. Ari anakna ngeluh ketungku teu ngomong ngarti kana omongan indungna. Ngadenge kitu Astam ngarenjag harita. Nah aya jelema bet nekat kitu atuh pugu nambahan bingung pikeun Astam. Ayeuna pok harita Astam numanya deui. Kek sahaja denganana eta pamaget teh ceu. Kumaha ieu? Cek Asia harita. Bari jeung neuteuk jeung eurih-euriheun jiga ceurik. Jenengan tuang raka salaki Kurdia ngaranna teh saha? Kurdia. Oh Kurdia. Kumaha daganana? Jangkung gede kulitna hideung kumisna kanal ceulin ngarawing sabelah. Saurna mah kakait useup di laut cenah margi kamukurna mah mayang kahot teh. Wong Astam ulang ngadenge kitu teh. Ari sabab kungsi ngadenge dongeng Bisumini. Yen bareto salaki Bisumini kungsi cilaka cenah ku useup teh. Jeung dadeganana kitu deui. Tapi Astam teu geruh. Tongoy-tongoy we sok bisi nyalahan di ongkoh. Pok harita Astam. Kumaha kapalaya eceu teh atuh nu leresna yeuh. Nah palaya resmi laki rabi atanapi palaya pajauh sareng eta pamuget nu ngaran Kurdia. Hayang jauh ujang hina nyingkah tah badot gitu mah gitu patut mah cuma jadi salaki gitu aya heunana mending lamun bager mah ieu mah purunyus kilimit dengki deui. Eta semah muyok bebeakan. Nya mangga tuh ari kitu mah ceunya kan. Kieu ti abdi mah yeuh. Ki kumaha Jang? Kumargi da. Aduh. Adi mah teu tiasa nanaon ceu. Kina ngeunaan dikabul sareng teu nama gumantungan keresan yang Allah nu Maha Kawasa dina teu hasilna ulah nganahan ka abdi. Ulah majarkeun harianeun eta. Naon sababna da abdi mah teu tiasa nanaon. Ceu. Ujang moal nanaon ceu ge. Sok tarekahan kaynya. Sok. Antosan sagedapnya. Mangga leos jeung Astam ke tengah imah. Ari semah disuguhan sain teh jeung cau ambon sasikat. Punyi samah disuguhanana ge. Ari Astam keblus asup ka kamarna. Terus atuh ngodok rajut anu ngagawing dina paku ceng kana batu teh. Terus dikeupeuh sarta dideukeutkeun kana ceuli. Eueuhna naon? Gek diuhnya hareup ngidul. Terus nginget-nginget rupa eta aki-aki nu tepung dina impian. Sorana rebek teh aki-aki teh dadajan geus bulan balen oge inget keneh ka sawang kacipta keneh. Aduh, aki
Munnya tuh aki teh minyakannya ka abdi cik atuh we ya lah. Nyuhungkeun bantuan ti aki. Wartosan nya kudu kumaha ta ngagunakeun ieu batu. Maksud abi mah hayang bisa nulungan anu kasusahan. Itu cek rentes ning hati Jang Astam. Nyambat-nyambat kaki aki nu tepung dina impian teh. Kontan kadenge aya angin hariteken oge ngaguru handaruan. Saur atuh harita awor jeung sorang ombak lautan. Kaayaan alam peuting eta estuning mata jeung geuman. Komo karasana ku semah mah matak meringkak bulu punduk. Atuh beuki percaya we yen Astam teh najannya ge umur ngora kene sahanapeun geus luhur elmuna jembar panalarna. Riem eta imah ngarekot kawas aya lini we tapi ngan sakali-kalina keur kitu ngong aya soratan katinggalan asa ditompokeun kana ceuli Jang Astam. Sorana mah aki-aki teh we anu panggih dina impian teh. Astam. Gahasia make bingung. Keeman eta batu teh. Cainya sinya diinum ku manehna. Keun lalaki nama kumaha engke. Rek hayang bageurnya bakal bager. Hayang kabur pasti nyingkah. Mun manehnya hayang bager, moal bisa dibageurkeun ku maneh. Sabalikna, mun hayang sinat nyingkah, moal bisa diusir ku maneh. Tapi kumantung kana tekad awewena. Dah itu Astam. Sorak jempe hiu aya angin ngagelebu suara seor nebak kana tatangkalan les teu kadengeun naon. Astam cungkeun cengkat bari jeung ngarekap narik napas jero. Bening babari eta nuhun ari kitu maakekeun urang keum ieu batu teh ceuk Astam bari jeung cegoh atuh batu terus harta keneh cengkat bijil ti kamar sarta pok ngomong ka pamajikanana, "Nyai ka dieu ge rawe ya. Akang minta cai asak ngarangnya tina gelas." "Mangga Kang." Leos atuh nyisama ka dapur. Tekung selila harta geus datang di mawa cai sagelas. Song dibikeun ka Astam. Terus batu teh diancromkeun kana cai. Tekung selila geus dicokot deui batu nama. Satuluy nama eta cai di bawah ka hareup. Gek diuk dina koresi urutna tadi we pok ngomong ka Semah. "Walaupun teu rada lami abdi ibilnya, sabeos Jang. Ayeuna mah kieu we atuhnya abdi mah tetep teu tiasa nanaon. Ngan saukur tiasa ngadoakeun we. Ku kitu ku kieu mah gumantung kana tekad sareng tujuan ece. Upami ece palai runtut raus sareng eta pamegat. Muga-muga we sing dikobul. Amin. Nanging sawangsona upami palai papisah pajauh paanggang sarta eta pamegat palai ulah sumping deui. Ieu ge kumaha manah ece we. Insyaallah bakal tinggal karaos geura ieu. Sok insyaallah nya tareuh ti cai ieu. Ceuk Astam brisong ngasorkeun cai sagelas. "Mangga ieu. Tapi kumaha ieu teh seepkeun ata nya diseepkeun langkung saena mah." Tembal Astam harita bari jeung neuteuk ka Semah. Regot
regot lak cai diinum tepikeun ka peuak pisan eta semah tepikeun ka teurab sok gelas kosong dituna deui dina beungeut meja pok harita kumaha salajengna atuh ayi abdi mah nyuhungkeun laporanana ku kitu ku kieu engal sumping di ka dieu ku abdi dipasihan waktu saminggu ceuk Astam bari neuteub ka semahna kitu mangga atuh mangga ayi mangga tak ayeuna mah atuh sejak perbios we euceut teh bari wangsul heula ka saderek euceut anu aya di dieu nanging hapunten euceut nya teh acan tiasa mulang tarima ukur nganuhunkeun hungkul nanging insyaallah engke kapayuna meureun euceut teh aya milik mah pokna tumada ka Astam pulang emotna masalah eta ceu da abdi oge teu ngarep-ngarep pan ongko abdi na oge aduh teu tiasa naon kumaha atuh nu kawasa eta mah sumohon ka hartos euceut teh da gaduh saderek dia dieu teh da cemar upina enjing mau dewangsul heula we meureunna kapada beunghar nya sanggeus kitu mah eta semah amitan malah nepungan heula atuh ka Sumini jeung ka Nyi Samah sasalaman heula sanggeus kitu jerut turun kaburuan dituturkeun ku anakna suut obor diseungeut jegur hurung di luar caang ngebrak haseup obor meunikeun kang ngelun ka luhur. Pamirsa sadayana ala sadayana anu masih ngabandungan ieu carios dongeng dina judul ngadu teluh anu dipedar ku Umang nyata bagian anu ka-31 nya pamirsa sadayana wilujeng sumping wilujeng ngadangukeun wilujeng aub gitu tah ka pamirsa sadayana ala sadayana anu nembean ngabandungan dongeng ngadu teluh di ieu channel anu biasana ngabandunganna di channel anu sapalih nyata Terah Sunda. Ayeuna kiwari pamirsa sadayana dialahkeun kanggo ngadangukeun dongeng di ieu channel nyata channel Sunda Pituin. Pamirsa sadayana anu mika cinta mika resep kana acara dongeng Sunda anu digelar ku Umang di ieu channel mangga atuh urang lajengkeun ieu carios dongeng anu judulna Ngadu Teluh karya Ki Leksa. Nu mana ieu dongeng masih dijuru dongengan ku almarhum Mang Dedi Mulyadinata. Nu mana almarhum Mang Dedi Mulyadinata ieu teh salaku pendongeng anu atas seueur penggemarna di antawisna urang sadayana anu nuju ngabandungan ieu dongeng. Mudah-mudahan almarhum Mang Dedi Mulyadinata dihapunten segala dosa-dosana, ditampi amal ibadahna oge ieu dongeng selaku hiburan kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan sing janten amal ibadah kanggo mantena kanggo bekal engke di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga atuh urang pajeng deui ieu carios dongeng beraka pararayun deui pamirsa sadayana. Prung Bekilila cahaya obor beki jauh kacedina teh beki leutik kulilales dekat tenjok giles dina pengkolan jang Astam jeung pamajikanana atuh arasup deui ka tengah imah panto ditulakan ku Bisumini gugek dari ngarjung di tengah imah Bisumini geus teu sabar pok nanya ka Astam hayang naon cenah teh jelema teh ujang kunaha deui ngagering atawa aneh bugo be kumaha aneh bugo oke be jelema teh sarupa-rupa pisan kayana kawas kadukun lepus wae ka abdi teh nah kumaha kitu ujang bik ieu manehna teh raranaan dipeuleheungkeun ku hiji tangtungan lalaki cenah tapi dia lecek geus bangtan taun dikawin wae tapi kalau kuan teh kawas nu geus laki rabi nanti merek disikona naon kalau kang ngorobotnya ke nu aya karunya teuingnya ujang terus kumaha cenah tah ayeuna teh mental aya hatena hayang dikawin atawa lamun rek indit cenah indit teh sakalian cenah ulah datang-datang deui ka imahna urang mana ujang ada beunghar sebenarnya masih tidak ka dieu teh kadulurna kitu teh kahoyongna teh cenah bi man janjianna dina jero samiwu mah cek ente urang rasakeun heula cak abi teh nya kumaha karasana geus jejeg saminggu ditaka deui ku abi teh tangke urang tanya deui
Ya moga-moga atuh sing diijabah kuno kawasanya ujang amin. Anu minta tulung ka hidup sing dikabul. Cek Bisumini hatena mah milu reueus. Peda eta boga anak loba kabisa cenah. Sarta katurut ku batur loba anu menta tulung. Geus kitu mah terus we sarare. Lantaran ti karasa waktu teh nyarelek bae. Hawa geus tiis di luar geus jempling nu kadenge teu ukur soda jantrik jeung bebence. Sakapung-kapung sok ngaguru kadenge di laut hawar-hawar. Manuk puter di imah tatangga sok disada menikeun kangawah. Pasugri para wargi urang gancangkeun bae ieu mangsa dina carita. Saminggu geus kaliwat we. Dina jero saminggu teh Jang Astam ti ka mana-mana. Estuning jongjon di warung maturan pamajikanana jeung Jang Rahla. Bisumini mah geus tara ka mana-mana cicing we cemek blak di imah. Nungguan pasien anu dipiara di imah. Nya dina hiji poe nincak kana poe kadalapan. Disaprak datangi Aisyah. Jebul aya semah opatan. Awewe hiji lalaki tuluan ngarora keneh. Datang-datang deur nanyakeun Astam. Atuh Bisumini ngarasa kaget. Pok atuh harita atuh manya. Keke. Ieu teh anu ti marana ieu teh. Ieu abdi ibu pan abdi teh pun Asia teh. Dipayun dongkap wengi-wengi ka dieu ku aya Astam dipeurang dongkap deui sabada saminggu tah ayeuna pada laporan. Cek eta semah paroman marah mae bangun anu keur suka bunga. Oh kitu nya mangga tuh cara rike. Pun anak mah urang susulan heula da nuju di warung yak ieu mah. Kebulus semah teh arasup katepas gukdek dariuh dina kursi. Ari Bisumini neangan anak tatangga dititah nyusulan Astam ka warung. Tekung selila. Kurutak Astam datang terus nepungan ka semah nu tetela bangun teu sabar. Tak geningan ayi sumping kumaha damang. Semah miheulaan munjungan ku Astam ditampanan bari jeung nyerengeh. Oh karita. Pangestu ari mah teh kirang sawios-wios ece. Geuning seueuran ieu ti mana ieu sapalih deui. Cek Astam bari mapai ngajak salaman. Ih nya sami we ti pada beunghar. Di Ciloto ieu teh aya dulur teh. Ieu teh nu ngajajaran. Ece margi aya dugikeun ka ayi kitu tah. Cek eta semah. Atuh harita Astam ngahuleng sakedeung. Oh kitu nya nuhun atuh kumaha wartosna. Nah tos aya karaosna cek. Cek Astam bangun teu sabar. Manehna ge sayang nyaho hasilna. Anu mawi panggaenggal di bujeng teh ayi hoyong enga-enga ngadugikeun. Margi tos karaos pisan kasiatna ku ece ieu saresta bergerak. Sabada ece ka dieu diantos tilu dinten bet kurutak manehna teh sumping. Harita keneh wakca yen bade ngaresmikeun tegasna mah bade larasa-rasa meh hukum ka ece teh. Malihan madugikeun ka kada janji bilih di akhir aya itu ieu bilih jari janji atanapi aya tindakan anu matak teu karaos ku ece pantu di bentara gelap saurna teh atuh ece ge reuwas. Nah eta jelema teh luluasan kitu cekeng teh da bibi mah atuh teu ngarepkeun tepi ka kitu asa bener bager we nanginda itu kapalaina ge nya digugu ku ece teh sarta panglamarna ditampi margi memang itu kahoyong ece ge tos isin ku batur tah salajengna ayi di bujeng engana bae nya ece teh bade ngaresmikeun ka bari nyungcung dinten Kamis pageto ku kituna atuh ieu ece sakulawargi ngahaja dongkap ka dieu saperkawis nganuhunkeun kana pitulung ti ayi kadua nama kagok mikolot bibi teh jajan ayi murah keneh ge. Nanging ku ece dipikolot sakalian. Mugi ulah teu sumping dina waktosna. Ece teh hoyong katungkulan. Malihan mah
tuang ibu becanak we. Itu deui atuh si nyai nya tuang rai ulah kantun yuk. Urang niung pulung jadi tu oma. Ulah teu sumpingnya tasa kitu maksad ece teh. Eta semah meuli tandes ngomongna. Nganuhunkeun bari jeung nitah datang dina waktuna walimahan. Atuh meuli ngahuleng Astam teh. Bunga aya, bingung aya. Bungahna ngadengen nu menta tulung dikobul. Diijabah sapaneja. Ari lebah susah nama pandi mah teh katitipan budak hiji. Usi abah teh budak lumpuh geus 2 minggu can aya tapak-tapakna. Disuhunkeun Ridho galihna we. Oge kerasa sumping dina waktosna. Cek lalaki nu diugi gireun Nyi Aisyah. Nah, dah asa ngabarang-barang teuing atuh. Cek Astam bari jeung mencrong. Apaan kaparai pamega tarik teu diturutkeun bilih kabur deui cacing ayi nya kapaksa we disaluyuan. Oh. Nya ari kitu carana mah insyaallah ya abi teh nya bade ngiring bingah bari sengaja ka ditu nanging abi mah teu can terang. Nah di mana lembur pada beunghar teh tebih jadi atawa tapi nama tebih kitunya nanging payahna di dieu mah pokokna mah ke arah ka Sukabumi pami teh acan uninga mah cawios dipatageun pinten ku abdi. Itu pokokna Nyi Aisyah. Saya tuh gitu oge lah. Mangga abdi yang bade ka ditu. Nya sanggeus parat babadamian perung atuh ngawangkong ngaler ngidul sagala diomongkeun. Saur caneut ti bisu mini. Anu Nyi Samah mah atuh keur di warung harita teh. Oleh-oleh bawa kisemah diasupkeun ka tengah imah. Jigana teh mun sagala dibawa dua tingkem teh teh meuli bareurat. Sanggeus reureuh tina kacape oge geus wareg ngobrol. Semah teh atuh amitan beral miang maduru deui ka lembur. Lembur pada beunghar ting lebah-lebahan mah. Nyanteng di mana? Di pada beunghar teh. Jang Astam jeung bisu mini oge can nyerahuin. Gancangna ieu carita. Poe anu dijanjikeun geus kasampeur. Astam jeung Nyi Samah katut bisu mini geus sagedang dan kitu deui atuh jang rahla. Manehna ge hayang milu cenah. Atuh barang kerengarium ditepas kurutak ayo datang. Barang ditanya horeng teh ditahan Ibu Aisyah teh Ibu Aisyah supaya mapageun Astam teh cenah. Atungan sakedeung ngeureudeuhna eta semah teh terus indit dibarengan ku Astam sakulawarga. Ngadius dina mobil teu kacatur lilana. Tapi weh kan dituju da eueuh kajadian nanaon di jalan estuning lancar sakumaha dupi harap ku sararea. Urang kocapkeun geus tepi weh teu wudu rada capek. Da hampir setengah poe teh leumpang nage minang eureun deui da jangrahla teu kuateun. Jigana teh atuh jolokna di pada beunghar mah barang ngok anu dijugjug kebat muruk ka hiji imah anu geus dihias warna-warni. Loba jelema horeng si mana horeng poe eta pisan walimahan teh. Panganten geus didangdanan.
Para saksi gesayagi jalma-jalma balawiri kawas kawinan bujang jeung lanyang muni rame. Teras kalabat. Cek anu mapageun bari jeung nunjuk atuh kalawang tepas. Ari manehna kilek mengko muru ka dapur. Mangga, atuh nuhun. Cek Astam terus unggah ka tepas sarta anu ngabahagiakeun buh saradaya ka jero bukbek dariuk ngajajar dina samak. Jalma-jalma recok ngaramung aya nu tingku ciwas di harewos jeung baturna. Aya nu eulegegan hayang sidih kana rupa Astam. Da meureun geus mubar beja pabeja-beja wartos pawartos-wartos. Yen Astam teh budak ngora tapi elmuna jembar. Sor susuguh caneut rupa-rupa. Astam jeung kulawarga mun dihormat-hormat dipepujuhkeun. Kawan tu dianggap sesepuh cenah ku anu dikawinkeun mah. Dari kitu sor deui anu nyuguhan jo aya laki ngora keneh. Anu mangkukna kungsi marengan ka Ibu Aisyah ka Imah Astam teh. Oh karita. Aturan, ulai jang sumping ka sadayana oge. Teh heula anu hatur nuhun ku kasumpinganna manggi kalintang di ajang-ajangna ku sadayana kulawarga di dieu. Nyang hapunten nu kasuhun nu kagungan damelna teh tiasa mapak ngabageakeun. Jalaran nuju janten ratu sadinten malih mah moal lami deui ge bade dirapalan kantun ngantosan panaim. Sakedap deui rupina mangga calik-calik heula sing raos-raos nya ngaleueut hatur lumayan. Cek eta jalma panjang lebar ngomongna teh. Kalawan dibarung ku paroman anu marah mae, budi parangi anu manis es kuning pikaconggaheun. Atuh nuhun. Abi sadaya ngiring bingah, oge ngiring ngadoakeun mugi-mugi sing salamet. Cek Astam ngan sakitu-kituna minangka balasanana. Ya sanggeus kitu mah ngobrol ngaleng itu. Disambil ku barang dahar da memang capek atuh. Misal lampahan jauh katurung-turung disampakeun ka daharan rupa-rupa. Jangrah lagi teureun-eureun ngapuih we barang dahar. Geus ditatap kabeh hayang kasasam, hayang kaasaan. Samemeh Bapak Naib datang aya utusan ti kamar panganten. Yen panganten hayang tepung heula jeung Astam sakulawarga. Para pamirsa, ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Mang Dedi baris maluruh bagian anu ka-37. Nah. Teu hilap mandiri ngahaturkeun nuhun kumaha rupi perhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicekapkeun heula pamirsa sadayana ieu dongeng anu kiwari nuju di guar kumang urang teuneun dihandelem sieup urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot tinggalkeun insyaallah enjing jaga urang sampun deui ieu carios urang ngajengkeun deui urang pedar deui pamirsa sadayana hatur nuhun kanggo kasatianana atas satia satuhu manco ngantos gelaran dongeng anu dipedar ku Emang di ieu channel. Hatur nuhun kanggo rojonganana nya pamirsa sadayana anu parantos ngadukung ka ieu channel supados ieu channel terus berkembang sehingga Emang tiasa terus bidangkeun segala rupi kasenian sareng kabudayaan anu mangrupakeun hiburan kanggo pamirsa sareng alo-alo sadayana. Sakitu anu kapiatur ti Emang hapunten nya lo segala rupi kalepatan sareng kakirangan dina pandayangan ieu dongeng apa upami aya anu teu sabagoro sareng Emang hapunten nya lo nya hapunten pisan mangga istilahna mah kantun istilahna mah di skip wae lah gitu pamirsa sadayana. Sakitu anu kapiatur ti Emang sakali deui Emang hapunten segala kakirangan sareng kalepatan Emang bade undur diri insyaallah enjing urang patepang deui wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.